Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun kami simkuring Satria Anggara di kelas 10 IPS 2. Dina waktos ieu kuring bade ngawawancara penerapan ngeunaan COVID-19. Setelah cana mangga tepangkeun penjelasan. Nama Abdi Dede Esak Purnama. Abdi Rakana Satria. Abdi mahasiswa semester 2. Jadi nyaeta naon sih anu dimaksud COVID-19 teh? Mun COVID-19 nyata virus corona varian baru, varian tahun 2018, di mana virus corona itu nyerang sistem pernapasan urang teh sadayana jeung gaduh tingkat penyebaran anu masif anu seueur gitu ka gampang nyebar ka nu lain gitu salami urang teh teu jaga jarak gitu. Mun margi gitu COVID-19 teh nanti memang bahaya pisan komo kanu tos sepuh kanu tos gaduh penyakit bawaan. Namun kayak gitu murang kali atau pemuda ge bisa berbahaya COVID-19 ieu teh kumargi COVID-19 terus bermutasi dan bermutasi gitu. Terus salajengna nu pertanyaan kedua nyaeta naon dampak COVID-19 kanu proses pembelajaran ieu teh gitu. Tentuna kanu proses pembelajaran COVID-19 teh ngaruh oge ka cara belajar urang tinu awalna offline, saling patimu di kelas, sareng rencangan, sareng guru langsung gitu. Jadi kanu sistem teknologinya teh via Zoom, via ieu ngaruhna oge kanu biasanya ada pengeluaran oge sapertos kuota gitunya kanggo internet supaya akses antara guru sareng murid teh tersampaikan gitu. Tah kumargi kitu kadang COVID-19 oge nyieun urang teh pembelajaran urang teh teu aktif gitu. Jadi terkesan pasif, makanya materi teh terkadang bakal kurang tersampaikan ka urang sadaya lamun urangna teu aktif atau tidak mau untuk belajar sendiri deui gitu. Berarti metode pelajaran itu teu efektif gitunya, kurang efektif merenya gitu. Mun cek saya mah kurang efektif bagi orang-orang anu alim diajar nyalira deui gitu satos pertemuan teh. Nya kitu we hatur nuhun tos ngaluangkeun waktuna jadi narasumber. Mun mung sakitu we nu tiasa kusim dipika hatur kanggo kalepatan mah nyungkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.